Gening geus kararumpul budak bapa teh. Ari si Gareng teu katingali ieu teh. Ya biasa palah. Si Gareng mah pan keur sakola di Amerika keur kuliah. Heueuh nya. Hade jang. Lain bapa teh kamari nispu saban di masjid berjamaah jeung para tatangga. Ari ilaing duaan aya kitu. Nya aya tuh Pak, abdi mah di luar. Abdi di luar Pak. Si Haka mah di luar beh ditun masjid. Ganeng syawala. Aduh, pokoknya aya abdi lah Pak. Kembali. Nu penting mah ngajalankeun kebiasaan urang nya teh sok nispu saban. Ngan ieu Bapak menang catatan deui di Kang Warsa. Waduh, eta aya di catatan. Ku Bapak bae dibaca. Ayeuna mah rek dibaca ku Bapak langsung tanpa jero hate jiga maraneh duaan. Sok, cari cingnya diuk. Siapa? Mangga, Pak, mangga. Bapak rek maca heula ieu. Catatan Kang Warsa. Tarhib Ramadan. Saminggu samemeh asup kana bulan puasa, aya hiji tradisi kawilang anyar da mimiti dilakonan dina tahun 2000-an. Nyaeta Tarhib Ramadan. Ieu tradisi biasana dirumangsungkeun sababaraha poe sanggeus nisfu Saban. Malahan sok aya anu nyalagarakeun dina tungtung bulan Rewah. Tarhib miboga harti ngabagiakeun atawa mapag bulan puasa. Ngan da ari anu ngaranna bulan puasa mah sabenerna teu bisa dipapag sabab memang geus tangtu waktuna tanggal hiji bulan Ramadan. Tarhib bisa disebut oge kumaha sakuduna. Masyarakat Islam dina nyang hareupan bulan puasa. Loyog jeung pamundut dina salah sahiji hadis kudu suka bunga dina ngabagiakeun kadatangan bulan puasa. Kebiasaan masyarakat Islam dina raraga ngabagiakeun bulan puasa di antarana ku ngayakeun pawai obor jeung ngadulag. Dilakonan sabada Isya. Masyarakat di tiap lembur ngeungkeuy ngaleut sapanjang jalan marawa obor. Di panitiaan ku DKM tiap masjid. Aya oge anu milu pawei ku cara tarumpak motor dibarengan ku ngahurungkeun klakson tata titit ngaramekeun kaayaan. Sabenerna samemeh listrik asup ka tiap lembur, masyarakat di urang memang geus biasa jeung ngajadikeun obor atawa colen keur nyaangan tincakeun nalika indit kapemuruan dina wanci peuting. Basajan dina cara nyeuna cukup ku awi sabuku, eusian ku minyak tanah, sumbuan ku elap atawa lawon anu geus teu kapake, sundut gebur we hurung. Iwal ti nyaangan tincakeun, obor oge sok dipake nyaangan buruan imah nalika usum katiga atawa halodo. Program listrik masuk desa dina zaman Orde Baru geus mawa masyarakat kana cara anyar dina nyang hareupan wanci peuting. Henteu kudu ngompa Patromax, ngahurungkeun sentir jeung nyiapkeun obor sagala. Ku lampu pijar 5 watt oge buruan imah geus kacaangan. Praktis ongkoh kari nyetrekeun saklar bray caang mabra. Sok komo nalika harga minyak tanah mahal. Dulu dikonversi ku gas LPG, masyarakat geus jarang ngagunakeun pakakas anu di bahan bakaran ku minyak tanah. Ari lain anu biasa daragang usukan asakan mah, obor jeung patromak oge geus teu direret, kaelehkeun ku bohlam jeung lampu neon. Yang dengekeun ieu. Hirup kumuh masyarakat teu bisa lesot tina romantisme.
Nikasono kana rupaning hal anu kungsi kaalaman. Boh ku individu salaku entitas masyarakat atawa ku sakumna masyarakat. Lamun dititenan naon bae anu diwujudkeun ku pamarentah, upamana dina ngawangun tugu, nyalagarakeun karyaan jeung ngawangun wewengkonna gede dipangaruhan ku kejadian anu geus lumangsung puluhan nepi ka ratusan taun katukang. Masyarakat Sukabumi moal ngayakeun karyaan Milangkala Kota tiap tanggal 1 April iwal dipangaruhan ku hiji romantisme mangsa katukang. Tradisi tarhib ku ngayakeun pawai obor jeung ngadulag oge mangrupa romantisme. Itung-itung ngingetan diri kana kajadian anu geus kaalaman. Tuluy ditransformasikeun ka generasi milenial anu teu kungsi ngalaman indit ka masjid atawa ka pangajian sabari mawa obor. Bisa gigireun eta ngabagiakeun kedatangan bulan puasa mangrupa hiji pasunahan. Sok sanajan dina prakna puasa masih kacampuran ku belang bentong. Atuh teu salah nalika arek asup puasa nembongkeun rasa suka bunga. Henteu cukup ku ngayakeun pawai obor jeung kadulag. Masyarakat Islam kontemporer oge boga cara khusus dina ngabagiakeun kedatangan bulan puasa. Kumasangkeun spanduk anu tulisanana marhaban ya Ramadan. Wilujeng sumping sasi siam anu dipinuhan ku kabarokahan. Ciri sejena samemeh puasa. Biasana dina TV rame ku iklan rupaning merek sirop jeung inuman anu cocok keur ngabatalan puasa. Nalika masyarakat Islam jeung pamarentah boga patekadan ngamumule jeung ngalestarikeun tradisi, geus sakuduna karyaan samodel pawai obor jeung ngadulag ieu diluluguan ku pamarentah. Tangtu bae dibarengan ku literasi dina narjamahkeun tradisi pawai obor dina raraga mapag bulan puasa. Harepana dina mangsa kaharep tradisi kawas kieu bisa mimoga nilai tambah kana widang pariwisata di hiji wewengkon. Meureun beuki ditu mah karyaan pawai obor oge bakal ditambahan ku hal-hal inovatif sejena kitu tah jang. Paham, ngerti? Astagfirullahaladzim. Kalakah karerek duanana. Aduh aya anak.